Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa billahi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ka'bati qiblatan wa bil qur'ani imaman wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Abdi ridha Allah Rabbi, Islam agamana abdi, Sayyid Muhammad Nabi abdi, utusan Gusti. Ka'bah jantan kiblat abdi, Al-Qur'an imamna abdi, mu'min sareng mu'minat janten dulurna abdi. Ari ridona ka Allah, pasrah sumarah ka Allah, sembah sujud derma bakti, sadar ikhlas karena Allah. Ari agama Islamna, kayakinan jeung aturan anu nyalamatkeun dunya sinarang akhiratna. Nabi Muhammad utusan pikeun sadaya alam, janten suri tauladan dina ngayom kahirupan. Ari Ka'bah janten kiblat, hartina nu jadi arah, lain harti nu disembah, tapi sakadar wasilah. Al-Qur'an nu jadi imam, hartina jadi pedoman, wajib maca serta ngerti, ngarah bisa ngalakonan. Ari mu'min jeung mu'minat jadi dulur nu hakikat, silih tulung kaalusan, silih geuing katakwaan. Dawuh Allah ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal uzwani. Hartosna silih tulungan, dina jalan kaalusan, ulah pada silih tulung dina jalan permusuhan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Ka'bati qiblatan wa bil Qur'ani imaman wa bil mu'minina wal